Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugli parwargi komadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Parwargi sadayana simkuring di dalanget ayeuna nyuhunkeun dihapunten dina samudaya ning kalopatan anu dihajana atanapi henteuna bilih teh mah para kaum dangu ngaraos kasinggung kecorosan simkuring dina ngadongeng kitu nya simkuring nyuhunkeun dihapunten. Malam ayeuna pangenten malam Sabtu pangenten urang sadayana ngalaksanakeun takbir di bumina masing-masing di masjidna masing-masing. Insyaallah dinten anjing pangenten urang ngalaksanakeun Idul Fitri pangentennya ngalaksanakeun salat Idul Fitri. Simkuring nyuhunkeun dihapuntennya mohon maaf lahir sinareng batin. Mangga urang lajengan bae jejer cerita Sunda si Aceng Jawara Pinunjul dina bagian anu ka-12 der kasadayana mah ranco. Si Aceng harita nginum menikeun ka ngalekik seep 2 gelas lantaran kacida capek jeung haus. Nya sabadana nginum 2 gelas mah si Aceng harita lempang jeung Mang Dudun katut Mang Usep harita nyamperkeun ka imahna apal bae nyatana imahna Mang Musa. Didinya memang loba jalma anu keur ngagimung, malahan mah harita oge si Aceng dibarengan ku jalma-jalma sejena. Sabadana harita ngakusur si Jured si Aceng teh. Jalma-jalma harita loba anu datang ngadeukeutan ka si Aceng lantaran si Aceng ngogorowokan. Si Jured jeung si Bahlul hasil lolos anu antukna mah maranehanana lalumpatan kana kotakan teuing ka manang gilesna lantaran lumpatna gancang pisan. Dina kayaan kitu tua kampung nyatana Mang Juki ngadenge anu cing corowok ngadenge anu raribut teh manehna oge kaluar ti imahna saterusna mah harita nyamperkeun ka si Aceng nyamperkeun ka jalma-jalma anu keur ngagimung. Si Aceng jeung ronda harita diceritakeun kitu kieu yen dina peuting harita aya 2 jalma jahat anu dek ngarampog atawa anu dek nyokot bandana palebe ngan untung we kapergo ku si Aceng jeung deui palebe teh nyatana Mang Musa pinter pisan dina nyimpen harta bandana anu biasana dina lomari harita mah henteu dina lomari bajuna tapi di tempat anu sejen nya nu antukna mah eta maling. Nyatana si Jured jeung si Bahlul teh henteu hasil nyokot duit atau perhiasan Mang Musa. Syukur we tu hari salamet pakabehanana. Syukur we, syukur. Ulah selaku tua kampungan nuhunkeun pisan ka maneh Aceng oge ka sakabeh anu ngaronda. Tetela ronda dina peuting ayeuna siap siaga alus dina digawena alus pisan. Cek patua kampung harita ngobrolna atawa cumaritana bari jeung ngararetan ka sakabeh jalma anu aya di eta tempatan. Da ayeuna mah we balik ka imah masing-masing cing hati-hati cing waspada bisi eta jalma anu maling teh datang deui kade mun bisa matong sarare gawe sarena isuk geus subuh sare atawa geus beurang oge teu naon ngan dina peuting ayeuna mah usahakeun tong ibra ting dina sare sok baralik we ayeuna mah. Nya sabada kitu mah jalma-jalma anu lain ronda harita cing laleos baralik ka imahna masing-masing bari jeung cing kecewis bari jeung ngobrol jeung para baturna nyaritakeun anu bieu cikeneh kajadian. Sedangkan di imahna palebe nyatana imahna Mang Musa ronda mah di dinya kabehanana aya termasuk si Aceng di baturan ku patua kampung. Diuni dina waktu harita geus teger malahan mah geus inget kana sakabeh kajadian. Yang Andi oge harita ngumpul jeung indung bapana. Di tengah imah teh ayeuna mah jadi rame, di tengah imah teh jadi caang ku cempor. Sedangkan si Aceng dina waktu harita pok cumarita. Bunda di depan dua kampung
Kuring mah teh dek pos ronda di we dek uriling dek ngaronda deui. Lila-lila di dieu mah asa kurang hade ya. Anu sejen ya urang milu we jeung kuring keun we palabe mah cicing we di dieu palabe mah dina waktu ayeuna mah teu kudu ngaronda geus we cicing di imah baturan biuni jeung Jang Andi. Ya urang uriling deui mang. Ya urang mah ulah leha-leha ulah santai-santai wah urang uriling deui bro. Si Aceng harita ngajakan ka Mang Jarot, Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun. Sok sanajan Mang Dudun jeung Mang Usup teh harita capek lantaran geus ngelawaran si Bahlul, tapi lantaran dititahku si Aceng kudu ngaronda deui teu burung harita da geus jadi kawajibanana. Anu limaan harita jurut-jurut kaburuan saterusna mah harita ngurilingan lembur di bae berjeng nakolan kokol. Malahan mah si Aceng nyarita ulah libra ting sarena kudu loba bentakna. Nya tetela geuninganan nepikeun ka wancis tubuhna si Juret jeung si Bahlul teh henteu wani datang di katapi lemburan. Maranehanana mah ting ka mana? Engke insyaallah bakal dicaritakeun ngeunaan si Juret jeung si Bahlul. Lembur tales dina waktu harita aman nepikeun ka waktu subuh eueuh kajadian naon-naon. Si Aceng, Mang Jarot jeung anu sejenna sabadana kadenge harita aya nu adzan subuh. 5 anana sing laleos harita kapancuran saterusna mah ngajalankeun kawajiban nyatana ngalaksanakeun salat subuh jeung palbe katut patwa kampung. Sabada kitu mah si Aceng harita balik ka imahna. Si Aceng sok sanajan henteu sare sapeting jeput, henteu hayang sare jika-jigana nama geus kaliwatan tunduh jadi henteu tunduh. Sedangkan anu sejenna mah nyatana Mang Jarot, Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun harita langsung ka imahna masing-masing goledag we harita kanggon kerwe sare nepikeun ka beurang. Si Aceng harita keur ngumpul jeung kulawargana, keur ngumpul jeung indung bapana di hareupeun hawu si Duru. Pok harita bah pena cemarita. Abah mejang ye ngerasa bangga bagja deui. Tetela maneh teh ayeuna mah loba perubahanana. Bapa mah kecida bungahna ceng. Bener mah oge kecida bungahna ceng. Aceng teh ayeuna mah loba perubahanana. Tetela ini alhamdulillah pisan urang teh abah diijabah ku pangeran. Si Aceng ayeuna mah geus lain si Aceng anu bareto anu ngedul ngebluk gawe ge mung saringan sare we maneh mah hardolin baheula gitu. Tapi dina waktu ayeuna mah maneh teh jadi kebahagiaan lah pikeun ieu lembur mah. Jadi kepercayaan pikeun ieu lembur mah. Udah lebat deung muji mah abah. Ya, kuring oge ngarasa bungah bisa bantuan dia lembur, bisa bantuan ka patua kampung, bisa bantuan ka sakabeh rakyat. Mudah-mudahan we pikeun engkeunna mah kuring teu bisa kana ilmu silat mah abah. Mendinganan ari teu bisa kana ilmu silat ngalehkeun hiji jalma ge menikeun ka hese. Kuring ambir-ambiran cilaka bantrok jeung bantrok bedog teh bah. Sakurang-kurangna mah watkeun ka nyeri leungeun teh keper bah bantrok bedog teh jeung bedog deui. Jika-jigana mah teh jalma jahat teh mibanda ilmu silat anu lumayan teh jalma teh. Nu matak ieu Aceng. Mun teh mah aya jalma nu bisa kana ilmu silat susul kumaneh. Jung teangan. Urang mana oge jung teangan ka itu. Tong kagok nyupri ilmu mah Ceng. Mun dia mah tatangga lemur urang, di lemur Rajah Eceng tu aya, misalkan aya nu bisa kana ilmu silat, bisa kana kendang penca, datangan ku maneh. Jadikeun guru eta teh Ceng. Di lemur Sindang Layu, jung katuh mun aya mah. Di lemur Leuwi jung, atawa di lemur-lemur sejen oge jung we datangan ka itu. Supaya maneh teh pinter dina bela diri ya Ceng. Nuhun pisan bah kana widina kana kahayang abah nuhun we tuh. Mun teu mah dina hiji mangsa
kuring terek ngalalana neangan guru teu naon merenya banyak. Lantaran kuring teh hayang bisa kana ilmu silat. Nya cenah naon atuh. Baik-baik daripada maneh cilaka. Teu bisa ngajagaan kolot. Jung we teu naon. Adik abah mau latihan kena jurus-jurus gitu bah. Hayang abah ge bisa. Tapi meureun dapiraku adik kudu urang duaan teh miang mah kudu salah sahiji heula. Anu miang tangke lamun geus bisa kana ilmu silat. Misalkan maneh ceng geus bisa kana ilmu silat, ajarkeun abah tong asa-asa. Ajarkeun kabeh anak-anak di pilamuran sangkan bisa kana jurus. Itu tah. Ngadenge ceritaan bah pernah sama dari kitu. Si Aceng harita unggut-unggutan tetela bapana teh banget ngawidian banget hayang mun teh si Aceng bisa kana ilmu silat. Si Aceng hayang bisa kana ilmu silat, bapana ge nyatana bapana hayang si Aceng teh bisa kana ilmu silat saterusna nurunkeun ilmu silat ka dirina. Ma oge banget panuju Ceng, mun teh maneh bisa kana ilmu silat. Coba tuh nama udang dari lawe sanggup madang geus asa keuning itu bah. Belum pada mah aya eta. Pai suung aya di tah sambal goang mah Ceng teh sok maneh ngarukuh ku sorangan kanya. Ya sabada kitu mah tiluan harita dahar memuluk dina waktu isuk harita. Sangu masih kene ngebul atuh da. Belum peda masih kene haneut. Pai suung harita haneut kene wah serba haneut teh pokona mah. Calebak we si Aceng harita dahar. Bah pena jeung Bimarni oge harita dahar tiluan dahar menikeun ka ponyok naker. Asugri para wargi cag urang tundal heula si Aceng bah pena jeung Bimarni. Kiwari urang kocapkeun jalma jahat. Nyata si Juret jeung si Bahlul kamana dua jalma lompatna? Mangga urang puseurkeun kadua jalma anu lumpat dina kotakan. Si Juret jeung si Bahlul harita lumpat medikeun kangga becir. Duana pada lihai sok sanajan lumpat dina sisi galengan ya dina kotakan galengan. Malahan mah eta galengan teh baseuh kene lantaran dina poe kamari aya anu tanur. Malahan mah aya anu kakara disamut. Tapi duana pinter pisan teu sugan labuh disoledat teu cileng. Pelesat. Duana harita lumpat satakar kabak lantaran sieun diudag ku si Aceng jeung wadia baladna. Sanggeus jauh ti pilemburan, malahan mah harita narobos ka pileuweungan. Duana harita nepi we dihanapeun tangkal jengjen harita. Gek duana harita diuk dihanapeun tangkal jengjen. Duana pada capek, pada ngesang, satengah ngebebetkeun diri lantaran kacida capena. Alah, aing jabe lul euy. Alah. Aduh Kang, aduh, dek oke capek Kang, aduh yang cai, aduh, alah, gampang cai mah, ayo tulisan solokan ayo buru, alah, capek aing aduh. Duana harita udang maksakeun lantaran aya nginum kacida hausna di koro garing, lumpat satekah pola malahan mah lumpat satakar kebek, teburung harita ti koro negaring. Duana harita ngadeukeutan kana sisi solokan sanggeus manggih mah solokan harita leguk-leguk we nginum leguk-leguk si Bahlul harita nginum. Alah ngeunah ina Manul euy teu garingeun. Duana harita diuk dina cucukutan harita berjing ngawaskeun ka pilemburan. Tetela jalma anu ngudag teh eueuh jika nama eueuh saurang oge anu wanian ngudag ka maranehanana duaan. Aina orang ni kumaha Kang. Dina penting ayeuna mah teu hasil. Urang maling teh doh. Lapor we meureun kudu kalemur anu sejen ieu mah Kang. Bener. Kudu kalemur anu sejen urang malingna duh. Alah, jaga-jaga nama urang kudu molorah di dieu dul euy. Lantaran lamun nulikeun dilampaheun, leuwikeun leumpang capek syokori nyeri duh. Sida ge nyeri nyir hulu aing nyeri. Goblok dah si Aceng. Jeung digusur lah cokor aing. Aduh, eta budak teh memang teu bisaeun kana ilmu silat tapi kana kawani nama jeung rancingeus
Eta jelema teh. Urang sari di dawe lah. Tapi urang kudu neangan saung heula ye, tiris ye. Ayo. Jika nama dihanap tadi lana aya saung hibur lah. Urang kana. Ayo buru. Saterusna mah si Jurid jeung si Bahlul harita narangtung. Culang cileng harita neangan saung. Lila didinya memang aya saung. Duarana harita leumpang ngadeukeutan kana eta saung. Eta saung aya di deketan kotakan harita sanggeus tapi harita golidag duarana harita ngagolir dina talupuh lantaran kacida capekna. Sabada kitu mah duarana harita morongkol lantaran henteu mawa sarung. Porongkol tirisna lumayan dina waktu penting harita. Si Jurid meuremkeun dua panonna, si Bahlul oge sarua meuremkeun dua panonna. Ker we duarana harita sare menikeun katibra. Janelekna mangsa alam teu karasa. Urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Harita manuk-manuk rarecet dina tatangkalan. Kadenge menikeun kabarunga arulin jeung babaturanana. Panon poe harita meletik di belah wetan nyaangan buana panca tengah. Cahayana menikeun ka sumirat nyaangan buana panca tengah, buana anu indah. Jujukutan harita ngarabul katojo ku cahaya panon poe. Cai ibun menikeun ka ngagarendang dina luhureun jujukutan dina tungtung jukut lir ibarat mutiara. Langit dina waktu harita lenglang teh-teh aling-aling menikeun ka bersih jiga anu menang nyapukeun bae. Poe harita jika-jikana mah bakal halodo deui bae. Kabuktian langit lenglang jeung cahaya panon poe nyebrotna menikeun katarik. Si Jurid jeung si Bahlul harita kekereuceuman lantaran manehanana kasorot ku cahaya panon poe ti belah wetan. Berai dua panonna harita dibentakeun saterusna mah duanana harita diuk. Alah geus esuk euy. Urang kudu buru-buru miang gitu dia euy Bahlul. Bisi keburu datang jelema ieu. Sok buru. Si Jurid nangtung, si Bahlul oge harita nangtung, terus harita leumpang. Sabada kitu mah harita ninggalkeun eta saung teuing arek ka mana jika-jikana mah arek indit ka tempat panyumputanana. Pasugri parwargi cag urang tunda heula si Jurid jeung si Bahlul. Anu harita leumpang duanana ngajugjug ka tempat panyumputanana. Kiwari para kaum dange urang kocapkeun Ki Jantang jeung Nyi Kanti anu aya di Guha Maung. Nyi Kanti harita latihan ilmu silat seperti biasana. Ngan manehanana nyiptakeun jurus teu ngagunakeun jurus-jurus anu ti bapana. Ti bapana mah ngan saukur jurus dadasar we. Jurus kembang seureuh anu watekna leuleus teh teu bisa katarima ku Nyi Kanti asa hese jeung perd di mana-mana ngalakukeun atawa ngagunakeun eta jurus. Lantukna mah Nyi Kanti harita nyiptakeun jurus anu anyar, nyiptakeun jurus-jurus anu ampuh. Daku lantaran dadasarna geus beunang, maka manehanana bisa nyiptakeun jurus anu anyar. Bapana nyatana Ki Jantangan saukur nempokeun we teh kaanggangan, ngarasa reueus, ngarasa bangga, ngarasa bagja deui Nyi Kanti teh telah bisa nyiptakeun jurus anu anyar. Eta jurus teh katampona gemulai lir ibarat jurus kembang seureuh we dina pada gemulaina, dina pada leuleus awakna Nyi Kanti. Tapi lamun teh mah kabeunangan ku jurus Nyi Kanti, wah cika-cika nama sakali nenggel oge langsung ngejerah roh, langsung kapiuhan. Terkecuali jalma nu kabeunanganna mangrupakeun jalma anu mibanda tenaga lapis anu rosa atawa daya tahan anu rosa. Jika-jika mah lamun kabeunangan ngan saukur ngabangkieung mundur ka tukang. Hebat Nyai euy.
Nyai geninganan bisa nyiptakeun jurus anu anyar. Hebat Nyai. Abah gajeda bungana. Sok tuluykeun latihanana Nyai. Abah maneh ningalikeun we ti dieu. Ngan kadeknya tong poho Nyai. Kudu sarapan heula jeung kudu lobang inum Nyai. Mun bisa mah minum teh cing loba keun we dari dia mah cai loba. Abah geus mawa cai tuh dina lodong. Oh, atur nuhun, Bah. Atur nuhun pisan katampi ku abdi. Abdi bade latihan heula, Bah. Nya sok sing socon-soconnya dina latihanana. Ikan ti hari latihan ilmu silat sosoranganan. Cilong hari loncat. Sebukiu kuku. Dua leungeun hari tadi tenggelkeun ka hareup saterusna disusul ku tajongan suku kenca jeung katahu terus harita malikeun badana sebukiu kuku. Kitu jeung kitu we harita diulang-ulang sababaraha kali. Ikan ti menikeun ka husukna kerana dina latihan ilmu silatna. Malahan mah menikeun ka fokus henteu inget ka anu jadi bapana. Malahan mah sora manuk anu raracet oge teu kadenge we ku dirina saking fokus dina ngagunakeun jurus-jurusna. Celang hiu kuku. Loncat nyanyi kanti hari luhur pisan. Katempo kuku jantang loncat teh beda jeung jurus anu dibanda ku dirina. Cileung kalayang, curalit celik. Cileung kalayang, curalit celik. Juralit. Ikan ti hari teh juralitan ka tukang. Sakapeung mah juralitan hari teh ka hareup. Terus we kegituan. Malahan mah manehanana loncat kana tangkal kai, loncat kana dahan tangkal kai, terus hari loncat di kahanap. Ilmu ringan tubuhna nyi kanti memang hebat. Kuki jantang oge katempo bangun anu hampang jeung di tanaga anu dikaluarkeun ku Nyi Kanti. Beda jeung tanaga anu digunakeun ku dirina. Tanaganana teh museur kana dampa leungeun Nyi Kanti atawa kana ramo-ramo leungeunna Nyi Kanti. Euleuh. Waktosna parantos siap kaum dangu menuju kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.